drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Alah sia heueuh ieu urutkeun agar can dibikeun ngasiratna. Antarkeun heula ah. Aduh si Haikal iraha cenahnya baik deui ka dieu. Manya mun nilai teh eta di wana yasan teh. Mun nu mantuan eta manya. Bari bere ieu saeutik agarna bisi hayangeun. Sebenarnya mahnya ieu teh bunda teh capek bolak-balik ka pasar tapi da kumaha manya bunda teh butuh ieu teh. Manya rese dinya. Neng, kemana yo? Iya bunda mama neng teh nya diganterkeun ieu cetakan agar ka siratna bari mere agar saeutik. Oh kitu manya jadi oge ieu nyeun agar teh. Nya jadi atuh bunda eudeuk yang ngasaan agarna. Manya odok atuh mama neng komo ditawaran kitu mah. Manya ya atuh jeung bunda we ya. Alah siapaan ieu mah atuh jeung sirat naranya manya nadi ka bundakeun yo. Bae wepek we eta mah jang bunda. Sirat mah engke dewe ku mama neng dibere sore. Mama neng ieu nyeun 2 loyang. Tinggal nyeun deui gampang. Oh kitu manya nuhun atuh nya ari kitu mah. Ngaruh ieu bunda. Heueuh sok geura asaan eta. Bismillahirrahmanirrahim cing urang asaannya ya agar buatan mama neng. Manya kita mulai dari yang kecil ya. Kumaha bunda ngeunah teh eta teh agar buatan mama neng. Kira mama neng manya. Nah kieu eta rasana nya. Cing. Tah kieu nya. Kieu kumaha ieu teh maksudna bunda? Tawar geuning ieu teh rasana mama neng. Tadi gulaan apa poho eta? Manya. Apana eta mah atuh ieu agar diet jadi tanpa gula matahna rasana hambar. Manya ada bentukna geura alus tuh tingali air rasana tidak berasa ieu teh hambar. Pan ngaranna ge agar diet atuh. Ngan tumben bunda can dasar ieu teh. Apana bunda teh kaburangan mama neng manya ieu ge nya balik ke pasar teh langsung bunda teh ka dieu langsung beberes samit. Nah bisa keberangan aya bunda ieu teh biasana ge nya bunda mah sameme ayam berkokok bunda mah geus hudang kukuruyuk. Panen ieu mah neng bunda teh nya kajongjonan ieu main Roblox eta mah pas bunda ninggali jam teh geus jam 4 subuh. Manya bunda teh alas geus jam 4. Kagoknya bunda teh geus ku bunda teh dituluykeun sampai subuh eta mah. Manya da kaopan nah geus salat subuh bunda sare terus kaburangan ka pasarna manya. Dan kela aya Roblox teh naon bunda? Eta mah neng permainan geuning anu mendaki gunung lewati lembah. Manya. Oh gitu mending geus kolot ke main game keneh jiga budak. Manya rame soalnya mama neng bunda teh ketagihan eta teh mata kitu oge. Geus atuh hari kitu mama neng balik heula nya. Nah balik eta mama neng moal diantarkeun eta cetakan agar siratna manya. Mengke deui sore we bunda lah meni bisi can balik gawe eta mah. Ayo manya. Lanjutkan ini. Oke. Meni tega pisan eta si cek gu besarnya keur mangawas teh dibere dahar anu di titah rapat mending kabur tong rapat aing mah. Mendaki gunung lewati lembah. Manya. Jeung lapar kieu deh si bunda muka teh nya. Bunda muka teu. Manya nya muka teu katinggali ieu jajanan hungkul. Manya. Bu Erna yang jajan atuh bunda anu ready eta naon we? Nya biasa we Bu Erna emang all ready gitu manya. Tapi bunda can beres ieu teh beberesna. Oh kitu eta teh. Nanggeus atuh lamun geus anggeus Bu Erna pesen seblak anu paling ladanya. Kade nu lada. Manya siap Bu Erna. Meni lieur pisan da ngajar muridna lieur, administrasina lieur pisan Bu Erna, kumaha we ieu meni asa karek ketinggali deui da? Biasa we bunda Bu Erna mah nya sibuk di sakola. Keur mah euna teh ujian pan barudak teh. Ngan untungna we ayeuna teh terakhir kitu jadi bana teh rada leluasa kitu. Manya emang Bu Erna lamun keur ujian kitu sibuk naon ieu? Nya kitu teh we bunda nyeun soal, mariksa soal, administrasi jeung rapat ya. Nggak apa rapat Bu Erna mah ieu teh. Manya meuni juga DPR wae nya ya Bu Erna rapat kitu Manya emang lamun rapat teh ngomong ka naon wae ya teh Bu Erna? Nya segala dibahas we bunda, tapi nya lolobana mah ngabahas duit eta teh. Cek gu besar teh. Lah kene teh eta beberesna Bu Erna geus teu kuat lapar ieu. Tadi pas ngawas tadi bere dahar soalna. Manya ieu heula tuh Bu Erna lapar mah yeuh. Alas ya, naon ieu teh bunda? Agar eta teh Bu Erna manya pamerna ti mama neng. Oh gitu teh bunda dalam rangka naon ieu mama neng nyeun ager si neng ulang tahun apa kumaha ieu teh? Nah urasaan kieu nya.
Menya apa eta teh agar diet Bu Erna jadi teh gulaan. Cek maneh mah kitu. Oh gitu, tapi lumayan we bunda jangan menggenjal perutnya. Meskipun rasanya aduh melag. Menya, yang satu Bu Erna bunda kajeroh lah nyokot kompor, pergi sebelah. Kalanya nyasak bunda. Menya. Tapi da rasaan mah asa kumaha nya. Perlukan ieu kitu eta Teh Siti. Hanas ka toko emas. Dek dijual emas teu mampueun meulina tukang emasna Har. Nah si bunda eta teh jeung pindah warung ka dinya nya. Bunda. Di jero si bunda mah keur eta keur nyokot kompor. Oh, kitu. Dek naon baja ka dieu teh? Dek jajan? Henteu, Ibu Haji mandek ulin we ka dieu teh. Oh, penyetir ke jajan Bu Haji. Atau boga duit ieu mata ulin hungkul oge. Har, ari Ibu Ena sok sembarangan ari taun tehnya. Dekeun ieu. Ibu Haji. Aduh. Naget teu kawadahan, na dompet teh pinuh. Nya mau kawadahan atuh ari nyimpen receh mah. Sok sembarangan ari taun teh Bu Erna mah. Naon eta Bu Erna? Iya, ager. Bu Haji arek. Moal katinggalina oge nya tidak higienis, tidak ngeunah makanan kampung. Ya enggak so ari embung mah dibeahkeun ku Bu Erna kabeh. Tapi cing Bu Erna, Ibu Haji ngasaan jigana bisa dicobaan eta mah ku Ibu Haji. Ongkos cenah makanan kampung, tidak higienis, teu ngeunah tapi dipenta. Kumaha cenah nya Haji teh? Nya sugan we ngeunah Bu Erna, pan lamun teu ngeunah mah ku Ibu Haji ge dibikeun deui ka Ibu Erna. Iya tuh. Nuhnya Ibu Erna, ke piringna ku Ibu Haji anterkeun. Ayo. Har, nah dibawa kabeh ya teh. Har, Bu Haji, dik dibawa ka mana eta agar Bu Haji? Munyu, anu eta Bu Erna? Eta agar dicokot ku Bu Haji kabeh. Pan lumayan ieu Ibu Haji menang agar cing urang asaan heula. Nah, kieu geuning agar teh tawar. Teu balik pisan Bu Erna mah bulan hari mah beh ngeunah. Untung we hujan teh geus anggeus. Tapi nanya sekolah Neng mah mun hujan teh sok telat beda ti batur. Koneng. Nah, kamu senyum-senyum gitu eta teh. Menang arisan? Oh, lain Neng. Terus naon atuh? Kamu menang nya? Menang bansos? Lain oke. Terus kunaon atuh kamu teh senyum-senyum sendiri? Gelo? Lain Neng, tapi Ica teh ini dapat kabar gembira. Hah? Kabar gembira? Kabar gembira untuk kita semua. Kulit jambu kini ada ekstraknya. Eta? Lain Neng. Terus naon atuh meni? Iya lain itu lain geranya. Naon atuh? Jadi Neng, Ica teh. Neng. Nah, kamu ninggalkan aku Hari itu bongan kamu ngobrol jeung si Nurul jadi enggak sih Koneng teh tinggalkeun. Iya kan aku ngobrol jeung si Nurul teh ya. Aku teh sedang menggali informasi. Informasi naon, Min? Informasi ieu Ica, nah hanya si Nurul teh naik geus 3 tahun eta geuning. Terus menang teh eta teh Jasmine informasina. Nya meneng lah. Jasmine teh. So atuh Min bagikeun informasina ka Ning. Kelak. Sok di meni letik-letik ya Bu Erna resep ngegosip. Jadi kayaknya kenapa si Nurul teh gak naik selama 3 tahun? Gara-gara tuh KBR SPP kan Min. Lain sama kamu anu tuh KBR SPP mah. Gimana sih? Oh iya coba. Terus Min lanjutkan. Ngomongin apa baru santai aku lupa. Eta si Nurul teh ya anu naik 3 tahun. Oh eta. Jadi ya si Nurul teh naik sekolah teh gara-gara jarang sekolah itu teh. Oh gitu. Tapi maknya gara-gara tara sekolah jadi naik. Nengge jarang sekolah naik. Ya tuh, ada cek Nurul gitu, aku bisa apa? Ya teh Nurul anu mana guys? Jadi tadi kita ngomongkan si Nurul teh kamu tak hafal nu mana ya teh? Please deh. Henteu. Meni tuh man. Siapa deh? Eta geuning Ica si Nurul ini teh ya. Apal tuh? Oh si Nurul eta Neng. Hafal teh Ica eta teh anu menek si Nurul ini teh. Henteu sih. Si Koneng terbalik pisan nih. Udah aku mana balik aja. Gimana ini nih harga segini? Kalah Jasmine tengok ke Indit Menidik naon deui sih. Iya sih Ica curhat cenah. Curhat naon si Koneng? Dicurhat naon maneh tumben? Naon da Ica mah teu ngomong kitu rarasaan Ica mah.
emang teu ngomong gitu sih. Tapi kamu cara ngejelaskan Ica. Nah, tadi kamu senyum-senyum sendiri. Sok jelaskan. Oh itu meni malu Di menigel kamu teh mau malu ku dia. So atuh Ica kamu teh jelaskan. Nah, tadi kamu senyum-senyum sendiri kos gitu, bro. malu Ica mah kalian sok ngalelewe. Henteu Ica ih moal, neng mah janji, swear deh. Kalau aku sih tergantung ya, Ca. Sorry banget nih. Ya udah tuh Ica cerita tapi kalian jangan bilang siapa-siapa ya. Mal kamu teh mending sok buru ceritakeun. Jadi ya guys, just for your information, Ica balikan lagi sama Kang Badru. Oh, pengen teh naon. Itu penting. Wow, kongres Ica meni neng nggak seneng banget sih, tapi seneng aja dengarnya. Saya anu ngajak balik anak kamu atau si Kang Badru Ca? Ya Kang Badru atau neng mana Ica anu ngajak balikan. Ongko, saya mau balikan deh jeung Kang Badru. Gimana sih? Kata siapa Jasmine Ica mah nggak pernah ngomong kayak gitu dah. Ya cek kamu lah, kemarin di sekolah kamu ngomong gitu. Oh gitu. Tuh yang Ica mah poho amnesia. Demensia, mana mah Ica, lain amnesia. Demensia? Naon eta teh min? Eta geuning penyakit kolot anu sok linglung geuning, nu sok poho bali. Oh, tapi si Ica mah lebih ke ieu teh sih, lebih ke anemia gitu, kurang darah lah leuleus. Tapi bener oke sih. Kalian mau ngomongkan jelema teh meni harapan jelema na jahat. Maaf Ica. Terus nah eta si Kang Badru teh ngajak balikan kenapa? Ari Ica gitu apa sih neng nah tiba-tiba ngajak balikan. Beda iya beren beda Ica mah cantik. Beda pakai lip tint. Gara-gara leuleus mun Ica nih, kamu teh jangan suka kepedean ih. Tapi bisa aja nih soalnya nya si Kang Badru teh ngajak balikan teh datang ke Ima Ica bari mau bala-bala 10.000 kan. Tuh kan bener Ica kamu mah pacarnya teh yang gak dari hati, tapi dari lambung alias dari beuteung. Jasmine ini mending nyentong gitu kamu teh. Pasangan maut ya teh. Tapi bener kan? Nya bener sih. Ya udah terus Ica pergi dulu ya. Mau pergi kemana Ri kamu? Ya biasa we mana-mana Kang Badru berjalan bala-bala. Ica kan soalnya udah lama, udah 2 minggu kita nggak jalan bala-bala jadi Ica rindu. Di nih rujit Ica. Yang biarin lah atuh nih yang penting mah Ica punya pacar. Ayo Ica. Ica duluan ya guys, bye. Kang Badru teh ning. Teuing ih. Oh meureun. Meni beda gitu ya di Facebook sama di aslinya. Oh meureun. Neng teh nyangka meni saya hitam logam gitu Kang Badru teh. Neng balik heula syok teu kuat. Kayaknya aku juga syok deh. Ke psikiater dulu Bye guys. Senyum banget. Takut. Kayak dari sore we lah, we kieu mah bisisan balik hotel. Oh gitu, menyang. Nuhun ya itu. Seru. Tumben bunda we kieu canda dasar. Administrasi lagi bekir we. Aing. Oh, malu aing. Kita cetakan agar mana yang terbaunya?